kalembur rek pamer geus ilang teh kalembur-lembur. Mak. No, Iya lah. Pilap. Mak wing rek ulin kalembur. Arek kalembur. Heeh. Magi arek kalembur. Iya mun kalembur mas pake ulah henteu. Oh, ih. Maksud teh. Ulah ngirakeun anak. Oke, mah paling ada berangan ka ditu kalembur. Ulah geus heula teh heula Si arek kalembur rek naon? Nyarek ulin lah kangen. Bantuan mah ya itu peperan ima. Pasti Eh, loba hayu. kabang-kabang dah. Heeh wing heula teh heula Mau barang. Moal engke nya lamun ibaratna amarek mangkat kuncian panto. Oke di kuncian. Oh. Kuncina aya di luhur. Aya teh di urang panto we. Heeh. Geus diheula nya mak. Heeh. Mau ditinggalan duit, Mak. Moal. Kitu mah urus ya mah. Iya lembur manis rapi banget sih. Jelema hiji-hiji acan. Kamaran nanya arek nyangan ecelokan ieu teh. Bu Haji ka mana nya aya mah nya nginjem ke Bu Haji. Pasieun sing teu dibere, jeba jauh deh nginjem lagi. Ya ya wae masalah deh hanan bapana budak teh yang teu boga duit sarowe sagala hayang dikiriman teu bagian. Ke Bu Haji apanya? Aya sugan sampai ser 2 peser mah. Duit pamayar TCI yang can mahi keneh wae jeung si Asep. Apa ngajual emas gitunya? Ya sakieu-kieuna aja bade nya teu meunang wae mah nya kudu meureun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, naonis? Arek, iya ngalaketek Bu Haji. Nya ulah getek atuh. Kayak sok duit Bu Haji. Ari maneh urang ge pugu keur lieur. Ah Bu Haji lieur we tong mas nu gede oge. Nya pugu ye rek dijual eta rek main eta rek ngiriman si Asep. Bu Haji can pernah aya eta mah nginjem teh. Nya kumaha sih da paceklik is. Ya kurang kene si Asep rek kuliah cenah. Orang butuh banget duit Bu Haji. Jeung naon sih? Jeung ngiriman bapana budak. Emang kunaon? Ya nanti ke aya masalah Bu Haji. Tuman teuing kene saneangan sorangan. Heueuh puge minta dikiriman ka urang di lemburnya. Urang ngadang naon di lembur. Ya heueuh, tuman teuing kene saneangan sorangan ni kaenakan. Heeh. Di dieu urang ngurus budak, parabaneun budak sabreg-abreg. Tapi karunya Bu Haji keur aya masalah cenah. Ya kene sih nakakolotna. Bagaimana? Mun aya mah nginjem. Kaduduluranana sugan. Ya boro-boro di urang ge eueuh Nginjem pugu. kasieun jauh we nama. Heueuh. Sugan bogaan si Iyam sugan di Mal mentaki bere ieu. Ya sih, kumaha sih urang ieu bingung. Ya kumaha da ieu sampura, di Bu Haji ge pugu eueuh. Heueuh nya. Heeh. Nah, geus itu oh mah urang baliknya. Enjung atuh. Ampura we nyaisnya. Amang can aya cara pernah aya bae. Asia ikut aya osok kali-kali dibere sok teu narimakeun. Kumaha urang ge keur butuh modal gede si Asep. Jauh ti perkiraan sugan teh kitu moal nyampe gede kos ieu kuliah deui teh. Lembur teh meni gersang, ieu jelema kamarana nya, biasana masuk arah rumpul da di gardu. Tapi enak mah eueuh. Ya. Kabaneran aya maneh ulin ka dieu. Ya heueuh lah urang kangen ka lembur ieu. Ya. Boga duit itu sih. Nya duit mah loba emang kunaon? Urang ngecrok atuh. Ngecrok. Heeh. Ih, bunga. Kurang bu ngecrok-ngecrokeun ka orang dieu Oh, ya kan urang mah babaturan maneh ya. Babaturan sih babaturan, duit mah babaturana. Tulungan atuh saeutik mah ya, urang butuh banget duit. Butuh barasi. 200 we. 300 nya enggeus kayak isukan ka bangku liling. Minjem ulah ka urang. Ya atuh teh kudu dititah ka bang keliling mari aya Oh, mah oh. eueuh. Masa urang arek kadi tuh ulin sugan aya deui si itu tuh si Ine. Banget maneh Heeh. mah ayeuna mah bong loba duit mah meni korek. Ya, Ya, aya Allah. loba duit mah aya bisa nulungan ka batur ya. Jadi ka Nulungan. Bare toge urang balangsa oh nulungan. Gelang we gedes nya nulungan ka aing meni embung. Nya naon urusana. Babaturan biasa tangga. Geus eueuh kata-kata babaturan Geus eueuh deui apa kita. Sembarangan we loba keneh. Nya hoe atuh loba mah mana sih? Allah, Korek maneh mah kalau babaturan. Koret-koret tubuh Allah. Masih jalan tak?
Urang kakerke ka dieu nya eta mah tetanggana, urang lain kan geus di Parum. Bukan aya di jalan panggil. Teu nyaho. Minjem kasih bela sih. Nya mah rek minjem mah. Ah, kaman sih bere. Da barina. Aya teh minjem mending babari mah mayar jore. Aing baheula balang sak ge. Aweun mere minjem jor-jor teuing. Alhamdulillah, geus peren ah. Ngejo enggeus, aya namanya seenggeus, aya mah tinggal kalembur ah. Kurang nempuan imah. Arek peperen di imah. Aduh, karak mincak lembur ieu deui ya ampun. Bare eta mah urang di dieu kalantang kulinting ngeunangan injeman. Ayeuna mah berang geus sukses moal mantak dengan injeman deui. Saya di dia. Hooh. Eta masa teu katempo geuningan. Adena bisa. Kurang katemponya. Kalua jilbabna asupkeun sok buka. Heeh, jilbabna. Bisa katempo. Entong dicabak. Teu katempo. Entong dicabak, beusi luntur ah. Iya, tadi sih mah kipas. Atuh nek mah ieu menaran kipas angin. Emang kipas angin sia kunaon? Rusak ieu. Rusak geus ku aing beuli we lah, 150. Heeh. Heeh. Atuh ya, kadihara duit ah. Tapi aing can ka STM. Amo sama ti kamar can ka STM. Hayu beuli ka jeung ieu. Engke we engke sia ka imah. Embung ah. Kan kita aing di TP atunya. Itu boga HP. Ya ayeuna mah aing tara mah duit ke sakamana-mana teh kunaon sia. Soalnya Ah, ukang kamar ulin gitu disuguhan ku maneh. hayang we disuguhan. Sama bedegong banget. Buru aing beuli Eta 150 ah. parumahan setoran bakal mana? Ih kepo banget ah hayang nyawa. Paling geus sama 2 bulan ge nyawa ka setoran nyomo. Ya emang geus Gede ge emas setoran. ya, ieu tak emas. Jeung geulang mah teu dijual. Moal mantap. Ya, enggak saya mama udah jual belikan kana mobil. Ulaheun eta mah kanang-kanangan. Sekarang ngebelikan ka mobil lah kituna ge dijual pakai DP. Ari sia hidangan teh nya dijualnya pakai mobil paling oge 15 juta ge rek sanu meuli. Kemarin nanyakeun sia. Saha? Si Ade teh nya teu. Oh si Ade itu. Heeh. Rek naon sih? Majak teh cenah. Si ieu mantan aing, cenah ayeuna sukses gitu yo. Iya nya aing mah teu boga mantan ngaranna Ade, boga oge mantan ngaranna Mirta. Ye, pugus Ade ngomong wae cenah baheula mantan sakola ukut bobogohan cenah jadi aing inget kamar. Oh, Nepo maneh cenah. Oh, ada sok kodok we kabujur aing. Ya nepo di ATM. Oh, kemarin nya. Oh, nguhun meureun peda aing ngagesrek. Heeh, cenah urang nek nanya tapi urang teu ditembak. Nya moal nembalan da ayeuna mah aing bukan jam dahulu. Kamana deui nya neangan ecelokeun ya Allah teuing. Kumaha sih nya di lembur mah da hese hayang hulungan mah kasalaki. Mari nu ai jauh jeung dulur teh kieu. Diis, Mak, hari sia kunaon? kepala rusing, Mak. Ieu mah diuk, Mak. Parusi kunaon, Diis? Mak ya ka dia geuning ulin. Arek nolongo ka imah, arek sasapu. Mama kepala rusing ya teh, Mak. Pusing kunaon, Diis? Keur butuh duit, Mak. Butuh duit. Saker naon kitu? Saker ngiriman salaki uing. Ini mah dikiriman salaki sia teh hidang aya ge salaki sia nu ngiriman ka sia. Kumaha mah keur butuh cenah, Mak. Naon? Mah boga duit henteu. Apa duit mah disiem kabeh. Mama tara nyekel duit paling nyekel ge 10.000 saker balanja doang. Sugan aya uang balanja ti si ieu mah. Ngecel atuh mah 300.000 we, Mak. Kayak mah ngomong ka si Iem ya. Oh, atuh mah pangomong. Tapi geus ampertan cari jeung si Iem. Enggeus, Mak, majan ke teh Allah cenah. Oh nya lamun geus mah nya Allah meureun Anis. Aya meureun eta mah koret we si ieu mah. Nya aya meureun duit mah nya, tapi nya sorangan si Iem geus kitu korek. Kumaha atuh mah bageran. Mama geus teu bisa ngomong. Masih mah butuh banget itu mah orang geus lieu ka Sayang atuh ka Bu Haji kasih bela coba ge Is. Bu Haji enggeus tadi Bu Haji ge keur aya mah keur ribu wae geuningan, Mak. Oh eta teh. Heeh, duitna eueuh wae ka mana wae meureun. Nya mah ge da teu bisa nulungan Is. Disugan kitu mah aya mah simpenan gitu. Oh, Uang boro-boro jajan. boro-boro simpen Is. Tapi kitu nyekel wae 10.000 20.000 mah. Ari gede-gede gitu mah da Is.
Batu boga mama. Orang yang seliur banget mas si Bella. Nyawa si Bella can panggil jeung si Bella. Coba we ka batur hela is, ka batur hela nya. Sugane aya gitu. Ya ongkona meuni kuatan masalah nasi salaki sia meuni kuat hayang dikiriman. Ya masalah naon mah cenah. Ajar teh bisa ngiriman cenah malah nu aya mun bisa mah cenah kiriman kitu mah. Aya masalah cenah Masalah kitu. naon, ah? Kan sieun paut pun Kade sia ngajajanan awewe batur. Aku mah moal ieu tuh mah. Geus lama sore mantan arek peperen hela lain teu hayang nginjem kan ya berapa gua eueuh mage. Nya. Oh mah. Heeh, geus ulah ngalamun wae di dieu. Ah, balik ka ditu. Heeh mah heeh. Lamun eueuh mah nya eueuh kitu ka salaki sia bejakeun eueuh kitu. Heeh mah. Jajan budak ge eueuh sia. Heeh mah urang ge jajan budak ripu, buru-buru teh ngiriman. Geus tong ngalamun wae geus balik ka ditu. Ah, mek balik ah. Udah eueuh, Bu Haji eueuh, ka saha deui aing anjeun. Geus kumaha sih jadi. Terus 50 nya. Ya kan Tapi aing embung mamawa kipasna. Nya geus itu udah di aing, tapi Heeh. lamun geus angges nya aku sia cokotnya. Yang kayak duitnya di transfernya sih boga dana teu. Henteu. Da boga rekening masih mau mantak boga Nya rekening. geus duitna ka Bu Hajikeun, transferna ka Bu Haji. Atuh nya. Tapi Bu Haji mah kitu sok tara diberekeun yeum. Di baheula kos kitu mah lulunya. Sia ngiriman tara baheula ka Maoda. Can aing mah tong kiriman dibawa kabeh balik di Ya, gembol kabeh. untung sia teu ngiriman lamun ngiriman ka Bu Haji mah sia moal nepi duitna. Ya mau mantap. Maina mah kitu. Hmm. Jadi kan ieu, Moal ah, geus. moal jadi ah. Soalnya ieu geus karatan. Teu hidang. Sia kumaha sih tadi cara daek terus mah puyuh. Enggak mending lain lagi. Ya, jadinya. Nya geus nya. Jadi teu. Entah teu jadi ah. Ya, saya di parumahan keluar tara sih. Tara. Jadi meni geuneuh kaina mah sia. Oh nya gitu. Biasana Soalnya aing di AC wae itu udah tara keluar. da balaga sih. Yo, dengikeun bejakeun ka Maoda. Cek Emah utang tumblag gara bayaran. Ye, geus teu boga hutang, eta mah baheula mah paeun. Samping 3. Oh, nu baheula mah. Bayaran. Kadang ge aya da cenek nempo imahna. Nagih wae ka aing. Nanti ku sia tagih nya. Ya sia napa si Is teu? Oh, nempo tadi areknya colok duit cenah meniram bisa. Ieu manehna mah tong dibere ieu hutang ka aing gope oge teu dibayar. Oh nya, di baheula kos kitu we, mun aing mah ka Saudi dah. Nah, cek aing mah ka Ngarobah hirup. Manehna mah ya nginjem 200 ka aing mohokeun sia. Amit pamit. Kok keur bahasa sia di Taiwan mah nya di Saudi. di Saudi. Ka emak sih yang nginjem mana duit. Kok eta teh? Mas sia mah dibere wae ieu da cenah si Is bahagia cenah ka sia. Untungnya ku aing teh dibere tadi mun amun ibarat tadi dibere mah mun ka laut duit Nya ho. Sorry. Ya tanya ya duit mah oda geus kan 1 juta mah di sini Kok eta teh? mana. Istri ku aing Ya we tadi. teh nyaho aing doang ieu nu nyaho geus aing ieu nya ka Mang Ade heula ieu. Oh man, aing moal tulus ah, moal dina oge. Oh, Kipas saja. butut ditatawarkeun. Aja aing mah butut oge ieu mah. Ayeuna Ade. Bejakeun ka Mang Oda bi emah nagi wae. Heeh, teu dibejakeun. Ayeuna mah geus balangsak mah hirupna. Ya, aing mah balangsa oge nu penting aing mah teu boga hutang. Ngadenge wae di sia. Sugan teh sia geus mantau. Sia mah ngalangitkeun hutang makat ka Saudi. Oh nyaho, tapi kan nu penting Aing lunas. mah loba hutang teh kudu ka Saudi aing mah. Sia. Dasar si Banget ka betek balagas. Beneran siapa Bella ya di dieu. Jangan we maneh. Ya kan sorangan aing biasa nagetakan neangan aing ah. Ayeuna bibir mana bari Anya, ya Iis ulah nungguan randa wae sia biwir beugeuh mayana mah aing boga salaki ge kudu geulis. Ini langsing di Anya, gelis. emang sia doang anu geulis. Ya nek kadang danan kipas angin. Kipas angin. Mang ade aya weuh. Katanya apa tuh? Kipas angin Iis ieu teh nang numblak di dieu. Itu Ngecelok duit teh sudi aing. Aing ge ieu nek nganjuk ka Mang Ade sia mah ngecelok wae cenah salaki sia balik wae. ayeuna mah salah aing keur aya masalah cenah Bella. Masalah wae eta mah api-api ka sia aya masalah Iis. Bisingna bener Bella. Masih mah udah percaya ya, zaman ayeuna mah udah percaya ka salaki. Ya percaya ka saha ka batu. Ya kata tangga teh hidang. Yo, ayeuna masih mah ulah dek dibohongan ku lalaki, Is. Gameureun simpenan. Tadi ge aing ngijem ka siem teh dibere ku manehna. Bedegong banget ayeuna mah Iis cuma di parumahan. Eta teh setoran Iis. Rumahan teh. Ada cenah ngontrak. Nya heueuh manehna jadi sabulan teh misalkan eta 700 mah ya lain imah manehna. Ya mas yang mana galala. Nya heuh ya kali lagi balangsak balik deui ka imahna. Ngomong ke ciem hayu tuh ibarat. Embung ah. 300. Kok mah dia gede-gede gitu. Embung ah. Mau
gawe kiriman cenah mana gitu. Hanya boga ge manek nyadiaan sia, nyadiaan aing tong dang sia manginjom wae nginjom we. Hanya kan Boga ngaranna salaki. besti. Besti, duitna awa besti awa dulurna ieu sama salaki balik tuh da. Minta duitna. Ya enggak sahadi sih nya aing mending puyeng. Ka Bu Haji tuh lo dumuk Bu Haji mah duitna loba emasna gede nginjem ka aing anu teu digawe. Haji geus eueuh, geus bangkrut. Nya Bu Haji. Nama manehna geus teu naonan iis. Jelema mah berputar, akhirnya si Iem balangsak wae jadi beungar. Bu Haji ayeuna loba duit. Meren we. Eta Bangun dong. Ya, ayeuna manehna loba duit, nah geuning kenapa manehna teu boga duit nya? Aing kasal sih nginjemin. Teu nyawa ah, kasih edah we ka ditu ah. Bogaeun kitu. Bogaon, salakina balik di ditu di proyek balik tadi dah. Coba aing Heeh. nya. Ya jika ditu. Heeh. Gua salaki minjuman we duit ka aing. Emang aing nyadiaan tangkurakna meureunnan. Gusti, ieu imah aing meni kuat kabalata kieu. Ah. Aya botol minuman sagala ieu. Ampun, dengan ieu jadikeun budak nongkrong meureun budak ngora. Ampun, dengan. Sasi teh anu nongkrong di dieu. Ah, ieu bale aing meni kuat acak-acakan kieu. Ampun, dengan. Ulah dipake nongkrong, atuh abong kene kosong budak teh. Ah. Aduh, barang aing araya eueuh. Otak kasur mah aya da Gusti dengan. Ieu teh budak sasi anu nongkrong di dieu. Kok aing da lamun kanyahoan we aya nu nongkrong di dieu kaen dilabrak da budak teh. Masalah dipake nu teu bener meureunna ieu teh ampun dengan mararabok di dieu cigana mesum di dieu. Budak teh ampun dengan tempat aing dijadikeun kos kieu. Ah. Rumah imah kosong budak teh nya. Ih, meni ararijit ih kalembur deui teh. Ari mah ka mana sih nya? Ari ngomong cenah ari nyusul wing wae. Ah. Tadi da. Aing mah meni ararijit ah. Di lembur teh meni ararijit. Ih. Ini buat babalata kieu. Masa anak si Jujun yo. Ya dina nongkrong wae di dieu. Cigana mah mawa awewe meureun ka dieu teh mararabok mararaen. Jadikeun mesum imah aing. Poplok budak teh. Yang kanyahuan ku aing dilabrak da. Maradeg pisan budak teh. Nongkrong di imah aing. Kosong gede ku aing sok ka dieu, aing sok nyaba, sok bebersih ka dieu. Budak teh. Parupa wae. Bejakeun ku aing kasih iem ah. Di mana kitu itu di tempat pangumpulan budak ngora. Masalah marah resum di dieu. Mak. Hai balik, geus ulah peperen wae lah. Imah itu perenan mah. Iem aing ka dieu teh imah meni kuat babalata kursi ieu nosina amben aya di dararieu. Oh. Loba botolan minuman. Wah teh dijieun markas mak. Oh, budak ngora meureun masalah anakna si Jujun. Di goblok banget budak teh. Mangsana ieu imah kosong meureun. Tuman pisan ieu. Enggak Geus ya ngaladogna geus. Enggak ah, maaf, para rusing dah mah ngaladok teh loba banget anu ngecelok duit. Si nu ngeclok duit. Ya itu modal si Iis, si Bella. Ya, ngomong-ngomong tadi ge si Is ngeclok duit ka emak. Tong dibere teh. Teu da aing duit di mana ieu? Oh. Bere iem karunya ih. Embung mah. Majar teh saker ngiriman ka salakina. Gusti totoro gue ti baheula eta. Di Tuh, zaman tidaknya aya ge salakina Wingkan ka ngiriman. Saodi, Aya ge salakina ngiriman ka sia tadi. Wing mah goreng patut oge tara totoro ka lalaki da tara bebeulieun. Heeh. Heeh. Saya balik ka urang sore Ayo, ieu. Mah. Ieu mejen urang eta keneh. Oh, eta keneh tindikeun kadinya beuseung aya jelema anu eta. Awas we lamun katempo eta budak Oh, ya lamun di di urang pasang CCTV mah di dieu tah. Beuseung aya jelema asup. Urang labrak kene ya lamun bener anakna si Jujun mah. Heeh, eta tapi ranjang aya kene teh. Geus aya. Wing ngambung ka jero ah, sieun beurit. Kuat. Sia kitu-kitu ge baheula cicing di dieu. Ah, nyata mah baheula ayeuna makan di mawing gedong emak. Ayeuna mah wing bung ka jero sieun beurit, sieun anak ucing. Ayo berbalik. Aduh, maaf meni harareudang kieu. Mah ti tilapkeun geusan sih. Can. Licinannya, Mak.
Pokoknya baheula. Iya kan dia rapi. 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 Kurang rapi. Ah, Rapi teuing sa teh yang. ini kudu rapi. Ya mak, pokoknya baheula nya teu boga setrikaan. Enak mah boga setrikaan kudu ngalicin. Mata di mata. Yang itu lah guguruan. Mak. Mencan titilepna. Can. Sina bersih atuh. Sina bersih. Anjing. Mak. Ada nyetrikaan. Ini panas banget. Ah. Mak. Ah sama anjing ah balik ah goblok. Ya udah mal pe. Anjing. Oke, sana si Ujang. Oke. Ih, siapa sih serian wae. Ayo siap bareng Mas ya. Mal balik gitu pokoknya tuh. Oke. Mak. Dunia.